Saur Kanjeng Rasul di antawis hadis nyebatkeun mun teu mah hiji jami teu dicoba salami 40 dinten ku Gusti Allah maka eta jami lain disebutna jami hade. Salami 40 dinten nya teh jami teh pernah we hiji waktu mah nahan sales mah nah nyeri bujur nah nyeri cangkeng nah diudag-udag ku kareng tenir baru bae teh hirup kurang di alamnya teh aya ka nyeri alhamdulillah syukuran ngan ulah ngarasulah cing sabar geuning Gusti abdi mah masih keneh dipercantan ku salira boga rasa naon ka nyeri eta musibah eta teh ciri jalmi nu sae lamun jalmi nu awon mun teh mas dina salami 40 dinten eta jalmi teu pernah kenging musibah acan teu pernah hirupna teh susah acan lain jalmi sae eta teh. Mun ari ka hayang urang mah moal tiasa bunga salamina di mana bunga aya susah ngan mun teh mah susah tong hilah teuing kitu lah Gusti Allah teh. Gusti osok bunga alhamdulillah. Osok susah ngan susah ulah hilah teuing tong lamit teuing. Allah nggambarkeun da urang mah hayang bunga teh saur Allah teh nurata di alam dunya teh bunga jeung susah. Kasaha dipasikeun Gusti Allah ka bunga jeung ka susah.